Kami segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhtadiin Bogor Timur siap memenangkan pasangan 01. Amin. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali. Iya hancakna teh hancak yoyah gitu. Husnul a'mal nata itu husnul akhwal. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mal ari saena pirang-pirang amal-amalan dihuluwiha ku kosongna itu amal-amalan amma tina perkara nu yaukuha ngahalangan emak kana amal anil qabuli tina ditampi bayane emak minaria tina ria wa ghairihi bin salian ria wa hudurul qalbi jil hadirna hate wa huduril qalbi jeung hadirna hate ma Allah sata Allah fi hali fi'liha dina tingkah midamana itu amal wa adamu istigholihi sareng teu kasibukna hate bigoiri kusalian Allah minal wasawisi syaitaniyati dina bisikan-bisikan setannya etan nata iju husnul ahwal efek buahna saena hate ahwal suasana hati al-qaimati anu tetep itu ahwal teh bil qulubi dina hati bayana itu ahwal teh minaz zuhdi dina juhud di dunya wal ikhlasi sareng ikhlas lillahi ka Allah bi an yaqsida surahna ngamaksud si jalma bi amali ku amalna si jalma ubudiyatallahi kana ibadah ka Allah taala la lain li talabi haddin kangge nyupri bagian ajilin anu bangsa ayeuna kontan wala sawabi ajilin sarang henteu ganjaran anu bangsa engke alusna amal buah alus hate upami kana bab batin amalna teh teu tagiwur ku lain pikiran jeung hatena henteu tagiwur ku salian Allah eta amal nu alus hatena teh hadir karaos nuju komunikasi ka Allah munajatna nuju munajat ka Allah teh karaos itu amal baik eta teh efek buah hate baik ketika hatena baik amalna baik mana hatena tidak berharap dunia jelas mau ngabayang nu lain tah pangna urang teu bisa hadir merasakan komunikasi jeung Allah karena hati urang jelek urang berharap dunia ayeuna loba kasieunnan aduh imam lila teu deui salat teh anu baralanya ka warung batur gerak tidak jadi si hati teu hadir jeung Allah karena hati berharap dunia walaupun berhubungan dengan sholatnya ya kan dagangan di sholat berhubungan tapi tetap ngeganggu jadi goreng amal teh karena hatena goreng untuk juhud ngomong harus jelaskan apunteun amal banyak berharap penilaian manusia tuluy ikhlas
pan jadi ayah hate ke hadir jeung Allah teh make kabayang batur keur narempokeun ya karena urang aya ria lamun urang teu aya ria mah moal asa ditempokeun batur ketika hate ngarasakeun ditempokeun batur maka moal ngarasakeun ditempokeun Allah maca Allah fi rajulin min qalbayn Allah pengen dua hati jadi hati nu hiji ingat ka jalema hati nu hiji ingat ka Allah itu ada hiji ketika hati na ingat ka jalema maka moal ingat ka Allah eta keur salat tarawih da teu ingat ka Allah Allah mah ridho jeung bangga lamun orang salat tenang dan teu ingat ingat kata naon sieun makmum ngaramak jadi amalna goreng hatena goreng cirian ke imam apa dipakai deui jadi baikna amal teh buah tina baikna ieu mah babatin nanya babatin timbulna hadir jeung khusyuk teh karena aya ikhlas jeung zuhud. Ayeuna bab dohir lagi sami ibadah dohir lagi jelema daek ngaji ya berarti hatena kumaha jelema nu umumna ngaji berarti hatena ge kumaha eta mah dohirna we jelema daek ku maula ka kolot berarti hatena ge kumaha jelema nu umum ku maula ka kolot berarti hatena ge kumaha wa husnul ahwal ari saena ahwal teh rasa hate kayaknya tadi ahwal rasa ikhlas rasa juhud jeung sajana ahwal eta teh nasiun tumbuh minta tahaqquqi tina tumancebna kongangna fi maqamatil injal dinam pirang-pirang makom injal fil maqamat bagaimana pirang-pirang makom alati anu tanuju turun ialati pikulu bil arifina dina pirang-pirang hatena arifin naon anu turun teh wahia ari nu turun teh eta ma'ariful ilahiyah kamakrifatan pirang-pirang ilahi yuriduha anu sumping nyumpingkeun kana itu ma'ariful ilahi sa Allahu ta'ala Allah ta'ala alal qulubi kana pirang-pirang hate takunu kabuktian itu ma'ariful ilah sababan jadi sabab pitatik da'awi dinangingalkeun da'awi kepentingan diri jadi kepentingan diri teh hilang karena sumpingna ma'ariful ilahi teh ma'ariful ilahi sumping karena hati di Allah jadi rasa kepentingan dirinya hilang wa adamul iltifati sareng henteu ngaliri ila jannatin kana sorga au harobin atani kabur minarin tina neraka ngaliri karena surga teu ngaliri kana neraka teu ngaliri kamu tibang yayasan yayasan sieun ditutup ku atasan jadi orang hayang leumpang ka belah kaler ge cek atasan ku ka belah kidul pokokna mah lamun teu ngiring sareng bapak malah ka bagian beas si gawe anu tuh pelajaran bab butuh surga neraka lantaran di bab torikot kajian tasawuf jadi beres-beres gini sieun turun ma'ariful ilahi itu kami kunci-kunci suci supaya naon orang luar anggota anu termasuk di torikot kepahaman entar lamun pahaman sok nyemoohkeun ai teu pahaman mah jadi cicing nu kadua jalmi orang torikot anggota
Jadi gampang memahami. Jalan pintas untuk memahami. Eta teh kunci istilah. Sadayana ilmu Islam gawang nate Kangjeng Rasul. Gawang nate. Upami di padamelan akhlakul karimah. Bade ilmu fikih, bade ilmu tasawuf, bade ilmu tetap karena akhlakul karimah. Ngacuna karena akhlakul karimah. Namun aya di Kangjeng Rasul. Sedangkan ke aya nu nami ma'ariful ilah nu mana tajalli nu nami na wahdatul wujud ke aya zaman Rasul. Berarti ka mana arahnya? Berarti saduran arti, saduran kata. Itu aya di zaman Rasul. Naon aya di zaman Rasul ma'ariful ilahi teh ilmu Allah. Ilmu Allah kamu kabul kan lewat Rasul. Tengel dekat kamu ma'ariful ilahi teh Quran hadis itu. Kelas urang mah Quran hadis itu bisa endo fikih di ulama teh itu. Ketika datang keterangan akhlak, ketika datang keterangan fikih, ketika datang keterangan akal, nggak kebot karena hati, nggak gedor karena hati. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Surat Al-Baqarah. Di antara jelema aya nu ngajadikeun salian Allah andad. Andad teh senderan kepercayaan tempat bergantung katalan raga. Urang bisa dahar teh di dunia. Urang bisa teh di dunia. Urang boga penghasilan teh di dunia. Lain di Allah. Pengakuan mah di Allah tapi teu ngarasakeun. Buktina dititah ngaji eleh. Tudunungan eleh. Jam ngaji jeung jam dunungan milih kadunungan. Jam berjamaah jeung atasan milih ka atasan, berarti ongko ngaku ti Allah tapi teu ngarasakeun ti Allah. Apal ti Allah tapi teu ngaku ti Allah gitu. Datang gitu. Alhamdulillah. Jadi mereka mencintai atasan majikan seperti apa? Baik. Sehingga nu dilarang ku Allah dilakukan karena tugas atas. Ya sayyiduna qabillah. Waladina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang mukmin banget cintana ka Allah. Paham? Walau yarul ladina zalamu idyaruna adaba anna quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul adab. Orang-orang dolim ketika ningali siksaan baru paham hebatnya ternyata Allah. Ayo nama di dunia lain dawan pasti ajeng-ajengan wani ngagogoreng habib. Wani ngagogoreng habib di dunia mah. Ketika datang siksa Allah baru paham bahwa kekuatan milik Allah. Ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika cuci tangan, para ketua dan atasan, di anggota simpatisan. Al-Quran telah berbicara tentang dukung-mendukung simpatisan ke kiamat efeknya. Kita baru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adaba wa taqwa bidul asbab. Di surat Al-Baqarah. Ketika para atasan, para ketua, para pimpinan cuci tangan, tanggung jawab di anggota di bawah di para simpatisan dukungan. Wa taqwa bidul asbab tali simpatisan. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Ketika berbicara para pendukung simpatisan para pendukung lamun nahuki aing balik kadunya mah yang ngadukung. Amin. Fanatabarra'u demo di akhirat teh. Demo. Mana demo? Surat Al-Juhud. Ini Al-Baqarah ya. Minta ulang balik kadunya, minta pemilu ulang. Jadi mau ngadukung terus ya. Saya pemilu ulang.
Lau anna lana karrotan panatabaru aminu kama tabaru minna. Lamun nyaho kieu cuci tangan ayeuna kana neraka sia, balikan aing pemilu deui moal dipilih sia. Teu pira sia beas 2 kilo. Lihat. Tapi bubuhanna neraka. Di singsieunan yayasan dicabut, di singsieunan patah teh belaan heuh. Akhirnya ngadukung manehna PT 2 poe maot heuh. Hanas ngamakeun jabatan, hanas ngamakeun pangkat, hanas ngamakeun yayasan, anu apa tuh orang bener-bener A tapi jadi karena B demi yayasan demi pangkat PT 2 poe maot. 2 poe terus pencoblosan maotnya. Nek kumaha geus kitu eta? Kadzalika yurihi min a'malum hasaratin alaihi. Seperti itu Allah buka amal perbuatan dunia menjadi kerugian di akhirat. Surat Az-Zukhruf. Fahtalafal ahzabu min bainihim. Fahtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lil ladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Ahzab itu kelompok golongan. Pastalafa beda-beda ahzab kelompok golongan. Lamun dingarangan kumaha aja partai, ormas, geng, lembaga, instansi, jamaah, itu ahzab. Beda-beda pendapat. Cek ieu kudu ka A, cek ieu kudu ka B, cek ieu ngadukung ieu, cek ieu ngadukung ieu, bahkan cek ieu golput, sami teh ahzab. Beda soal teh warna-warni. Di nudolin bakal diancam ku siksaan adu baget nyeri. Naon dol? Dina prinsip jadi beda jeung baturna teh teu make aturan. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humud dzalimun. Tengah hukuman ku hukum Allah dina berpartaina. Memang ayat itu agama tentang partai agama mah sampai ke kiamat, Al-Quran mah sampai ke kiamat ngomentari perilaku jelema ngan per generasi jeung per tahun beda bahasa. Zaman Kanjeng Rasul can aya namina presiden, sama bupati can aya. Tapi nu namina kepemimpinan aya ngan bahasana sanes presiden. Teh ganti bahasa eta keneh aya Quran mah. Maka dia pikir daulah demokrasi teh terus dijalankan ku sahabat. Sebelum aya nami demokrasi, eta mah demokrasi ngaranna. Penunjukan kepemimpinan. Sampai ke jasad Rasul disimpan tilu dinten. Jasad Rasul disimpan tilu dinten, sengen salah sarebo baru dikurangkeun. Demi kepemimpinan, demi pemilihan. Abdul Qurbi Kifayah, Imam Ghazali Abdul Jihad. Dina i'anah, dina nyatejin Abdul Qurbi Kifayah. Milih pamimpin teh fardu kifayah tertinggi. Ayeuna ngurus mayit fardu kifayah. Bentrok jeung nyoblos tinggi mana ganjaranna? Tinggi nyoblos. Sahabat mah nyimpen heula rasulnya. Rasul disimpan heula sampai ka beres milih pamimpin. Isuk pageto di lemur urang aya anu maot. Tuluy ngurus maot teh teu nyaroblos. Pekna teh jadi pamimpin teh pamana bener akur selalu di agama, maka dosa temik gugur persis siga mayit dikuburkan ku batur urang teu ngiluah. Pekna teh bener ngelakukeun sah, ngamanyanana sah, nguburna sah, maka urang teu ngalakukeun ikut campur gugur dosa. Tapi lamun nguburkeun teu bener Enggak dikuburkan, enggak. Dikiblatkan toh. Sing laliut menguburkan teh. Emang kudu ngiblat gitu. Cilaka.
Ari mana kudu ngiblat. Ayo dibakeun mah teh kumaha? Aduh, penyakuan deui cilaka. Beungeut ka katueur kawetan. Asa kawetan da. Dosa keneh salemurnya. Dosa keneh salemur lantaran geus aya ngubulkeun mayit teu eceug. Lamun hayang hapus dosana kumaha? Bongkar balikeun kiblatkeun deh. Di pamimpin nu naik teu eceug. Teu saluy jeung agama. Urang nu teu nyoblos dosa. Dosa teu ngalaksanakeun fardu kifayah. Da itu nu ngalaksanakeun teu aleung. Jeung anu nyoblos teh teu make fikih. Kan namina fardu kifayah jelas agama. Pami kitab-kitab deretan minhaj mah nya. Minhajul abidin mah, minhajul thalibin sepertos Tuhfah, Nihayah sampai ka Bujairimi Wahab oge pada eta istisor mina minhaj Wahab da. Bujairimi Wahab kalimat teh paslun pinasdul imam wa huwa fardu kifayatin kal qodok. Wa huwa fardu kifayatin kal qodok. Itu kitab-kitab deretan minhajul thalibin. Tufatul muhtadnya. Upami di anak mah itu bab iman, bab kodo aya teh. Jadinya ge fardu kifayatin kalkot. Jadi lamun i anak sengaja itu jadi babul kodo. Dirinya abdul fardul kifayah. Ada kodo lain kodo salat. Itu tahu seperti ngangkat pemutus hukum. Kapungkur teh ngangkat seorang instruksi pelaksana hukum jeung seorang pengambil hukum jeung seorang penentu hukum. Kapungkur mah sajalna teh. Instruksi hukum, pengambil hukum disajalna. Rasulullah entos. Abu Bakar Siddiq entos. Umar bin Khattab entos. Kajakeun pecah. Pelaksana hukum imam, penentu hukum hakim, pemanis hukum qadi. Itu bahasa agama. Pelaksana hukum imam disebutna ya muncullah demokrasi, pelaksana hukum teh eksekutif. Pengambil hukum legislatif, hanya beda bahasa. Siga wudu jeung abdas gitu. Cik rukun wudu aya sabaraha hiji, aya genep, aya rukun abdas. Banyak kitu-kitu keneh kok. Jadi syarat imam aya 12. Ada syarat eksekutif, syarat presiden ya gitu. Jadi bahasa agama imam, bahasa demokrasi eksekutif, bahasa MPR presiden. Karena Indonesia sanes demokrasi, Indonesia mah majelis permusyawaratan. Hanya tetap kemiripan imam. Katanya imam, eksekutif, presiden, hakim, legislatif, DPR, qadi, katanya qadi, yudikatif, jaksa. Nama-nama gitu-gitu siga masjid musola langgar tetapi itu ngiblat. Tadi zaman sahabat hanya bahasa nubuatan, jadi wajib aya pamimpin. Sampaikan ya kita bersanes gitu ya, kita bersanes. Jadi lamun namina fardu jelas ibadah. Ingat ieu nasbul imam di bahasa agama, di bahasa demokrasi pemilu, di pesta politiknya pencoblosan mah di bahasa agamana syahadah. Itu nasbu syahadah, kesaksian. 11 ya, nomor sekian.
itu teh sebalik aku bersaksi dia yang layak memimpin para tokoh Indonesia. Aku bersaksi dialah yang pantas untuk memimpin warga, para ulama, para tokoh, dia yang layak memimpin. Lamun saksi na benar, ganjaranna gede, ganjaran fardu. Tapi lamun saksi palsu, asal-asalan ngebos, terpaham eta saha. Sahadatu jur kabirotan sahadat menyandang dosa besar, memberikan kesaksian palsu. Anu mundur teh nyoblos. Wa mayyatumha fa innahu asimun qaum. Jelema nu menyembunyikan kesaksian, tidak ikut memberikan kesaksian bahwa asimul qaum terus dosa hatena. Orang golput itu bahasa Al-Quran, hanya bahasa di lapangan aku mah gitu. Padahal piatu tuko tiluki sabilillah piatu, tapi datang ke orang mah brigade, letawan, datang ke piatu bahasa Quran mah piatu tuko tilu sabilillah. Kelompok pasukan perang, tapi datang ke orang dia namanya batalion, ya sampai diatur kan. Jadi Al-Quran mengupas permasalahan sampai kiamat. Mungkin kamu itu ayat di Al-Quran. Lamun midamal fardu mekanismenya kumaha agama teh urang mah tos dipikirnya. Umpamkeun mayit kumaha pikir tuh bisa kumaha urang, da ieu mah lanceuk urang ngomong tadi urang mah 20 takbir. Kok pakai sujud di mah urang nu maokan. Enggak bisa sakarep kamak. Nah, ieu pemilu ieu. Fardu kifayah jelas dipikir. Jalmi teh nu berpegang golput kudu semangat bareng karagam. Kurang ketika di dunia itu sifatnya menyeluruh. Ya ulah siga hukuman gajah anu nyepeng cepil, nyepeng cili gajah kemana gajah mah juga hilir. Ini ngomong gajah mah juga belut, nyepengna buntut nanya. Itu bisa menyeluruh. Dan yang pemilu lah ikut campur dengan pemerintah masuk. Diantar ya pemerintah kubatur dicopot mungkin jadi pemimpin tukang mabok dan pemerintah tukang mabok kumpul jamaah masjid pemiluan itu tukang mabok mimpin kabar diizinkan. Nah, kemana pandangan dong eta tentang urang ke pemerintah agama ngatur nu kahiji agama ngalarang bergaul akrab jeung cari muka. Hadis-hadisnya sudah sepakat diantaranya al ulama umana urasul malam yukhalifu sultan. Ulama teh amanahna para rasul selama tergaul jeung sultan. Hadis semacam itu seueur abghadha indallah al ulama ya guru imam. Makhluk pan Allah na benci teh ulama nu sok datang ke birokrasi. Itu hadis semacam itu orang melong suur. Terus ayat ini hadis perintah menghormati as-sultan bil pohidil ardi waman akramahu faman akramahu akramahullah waman ahanahu ahanahullah. Sultan teh ihu Allah di muka bumi jelema nu karampas hakna diambil ku sultan dibikin kan berhak. Pengaturan haji ge cegah ke pemerintah kumaha sok. Parbut hayang paheula-heula naik ka kapal 200.000 jamaah ke Indonesia. Tiba-tiba naik kapal kangkah lubrug ge. Coba macet jalan sok. Tapi ku pemerintah diatur gelombang kloter diatur tartib. Jadi ibadah haji dibantuan ke pemerintah ieu Allah. Ya, seueur deui sanes-sanesna
ibadah-ibadah anu bersinggungan jeung batur. Aturan agama ketika diamalkan bersinggungan jeung batur butuh pamimpin. Seperti hajian singgungan jeung batur, hayang pahula-hula terus. Di kapal yang pada hareup kabeh di kumanya. Terus siga ketua jarah di ripuh katanya harapan masyarakat, tapi handuk hareup di bus. Ripuh, kan kedua kumaha aing teh bener lagi di tangtu ke tas setengah rombong ini katanya. Tapi pantur anyar ada di payung loh, 15 orang yang diharus. Nggak saya bos itu orang sanggirkan. Tapi pan ayah mengatur rumah sama jantan dia pakeran-keran gitu. Tapi butuh ketua, butuh pemimpin. Memangnya lamun Islam anu kesinggungan kabatur seperti wudu bersinggungan dengan batur. Wudu, susuci, wiridan, zikir, sholawatan, kebersinggungan batur, butuh pamimpin. Maka jalaman itu perhatian karena ya cukup bikin aura duka dan naon cepet pemiluannya. Hari akhir sanu ngurus yang KTP. Kayak perebut batas tangan sok nek kumaha yang harupan. Pada KTP agama. Lantaran lamun diangkat ke loba jelema di kongkorongan tanah 7 lapis. Luruskan batas tanah sesuai hakna nek saha nu gawe. Diluhurkeun. Ketika dipigawe teh bakal timbul gesekan, bakal timbul resah, tapi hukum Islam kudu dilakukan teu bisa kudu pamimpin. Makanya jalema-jalema anu ngagogoreng pemilu biasanya ibadahnya sorangan bae. Ibadah sorangan tempat mabuk pikireun teh nyahoan. Mabok aja awak sorangan we. Jihad nafsi. Kugo teh mau ngurus anu mabok teh jihad nafsi na eleh teh. Mau yang harupan berantas miras teh jihad nafsi na eleh. Kalau jihad nafsi na kuat mah berantas. Itu tadi perintah menghormati, ada perintah menjauhi cari muka, tapi ada perintah menghormati. Nu katilu aya oge perintah membantu dan mengawal. Abdul jihad qaulul haq inda sultanin jahil. Nu kaopat perintah menerima. Itu nyaman kharaja ala sultan maka maitatan jahiliyah. Jelema anu memisahkan diri dari kepemerintahan mautna jahiliyah. Jadi presiden sahawae nu naik wajib menerima. Teu meunang mundur. Urang mah ngadukung lain kadinya, tapi dijadi eta tetep kudu narima geus jadi mah. Lamun teu narima maet jahiliyah. Kaopat nikah hiji ulah cari muka, ulah akrab. Nu kadua kudu menghormati. Anu katilu nanti teh kudu ngabantu jeung ngawal ngaluruskeun. Maka terjadi demo aksi itu. Ngamalkeun nu katilu. Anu kaopat kudu menerima apa adanya. Hanya nu haram ulah digawe. Tapi ulah ditolak sebagai pemimpin ulah. Anu bener cek agama turut, anu salah ditolak. Itu unggul. Nu kalima hadis-hadis tentang memilih pemimpin. Itunya 100 ayat wa takum minkum ummatu yaquna ilal khair. Kudu ada. Anu jadi pelaksana dakwah jeung amar ma'ruf nahi munkar dipilih. Terus layahilu li salasatin sifalatin ila yu'amiru ahaduhu. Sehalal tiluan di tempat lamun tidak ada pamimpin hiji. Itu halal teh naon dosanya? Lamun di lemur dia aya pilih jelema pamimpinan dosa tah. Kudu sakiloba pamimpinan. Komo negara dosa. Jelema semangat karena pemilu, tapi kadang-kadang bablasnya terus menang dukungan nanti disampurkan itu dan menang semen dan menang gender. Pak, itu hewe abang-abang menang. Kasih takwa hadis hiji tentang cari muka. Aya jelema anu mundur di pejabat akhirna mana sampai ka golput kahanten ku hadis anu kalima. Cek bahasa komprehensif, menyeluruh. Ketika saat-saat penentuan pemimpin ikut campur. Komo di negara anu majemuk, Kristen ayah, Hindu ayah, komunis ayah, sosial ini arbut. Sosialis hayang anu ngajabat di sosialis, kapitalis hayang anu ngajabat di kapitalis, termasuk komunis.
Kan komunis jenis keanggotaan 50 juta komunis jadi DPR sama tapi mana yang komunis kan muawakannya mau komunis namanya tapi keska ciri perilaku apa kemarin pemilihan Kepres 17 2002 minta maaf PKS negara Kepres nomor 4 tahun 2003 Impres nomor 2 tahun 2003 kompensasi ganti rugi kepada korban PKI. Jadi PKI korban negara ganti rugi. Lamun eta laksana kaburi pemilu eta gagal kah? Da kemarin laksanakeun di halangan Putra Ahmad Yani dan Putra Jenderal Nasution. Gagal kah ganti rugi ka PKI? Tapi lamun menang na pemilu ayeuna manehna laksana. Lamun aya ganti rugi ka PKI jelas TAP MPR 26 1966 dicabut. TAP MPR 26 larangan PKI dicabut. Berarti PKI bebas. Bayangkan PKI bebas dong kalau baheula kumaha. Pasti budak anu lahirna tahun 85 kadima teh nyahoan PKI. Kuma tahun 2000 nya mulai tahun 2000 teh nyahoan PKI pasti hapus sejarah PKI. Tapi kolot mah apa? PKI mah pemajikan itu menang seorang. PKI mah pemajikan kudu rejen. Sarua jeung si A teh anggota teh geus 12 juta. Di Indonesia teh sarua pemajikan bisa kubatur. Mana kawin mut si A. Ieu lamun masuk di undang-undang bahaya. Di Batu mah jadi undang-undang ieu mutah. Jadi lamun pemajikan di kekepan Batu ke atas nama mutah yang bisa dimasuk di negara ketika ngalawan negara jadinya. Jadi semacam segala macam ideologi bangsa beraneka ragam ketika masuk negara orang ngalawan negara. Tapi lamun itu masuk di negara bisa jadi ngalawan negara. Cobalan PKI asuh. PKI mah pemaji ke Batu teh hak bersama kan community. Komunis teh hirup babarengan. Di Karman galuh takal kadu dipupuk tak kumang duit PKI mah teh menang nyara. Hak bersama teh bisa lereka. Lamun nyara teh berarti tu diri sarere teu babarengan tu community. Lamun tu community jeung jelema lain jelema. Lamun lain jelema dipaehan hukum eta PKI. Maka sangunah nama yang jelema di jalan itu jenderal ajaman mah ngarebu masyarakat mah juta nu dibunuh jelema keur ngareung di jalan kubodok beunang ngajeus hukum. Dia ketika PKI bebas dia mau terulang di para penguasa nu berusaha ngawalkeun PKI. Hati-hati. Amin ya. Ulama kumpulan di Jakarta tanggal sabaraha kamari modorkeun tanda tangan minta ditandatangani mana 1 bersedia menjalankan amanat TAP MPR 26 dan mencabut Kepres Impres yang tadi tanda tangan nu 2 teu wani nanda tangan jadi gimana nanda tangan aya naon make mung nanda tangan dia mengundang pertanyaan besar. 1 bersedia menjaga persatuan kesatuan bangsa di dalam wadah Pancasila dan Undang-Undang 45 dari rongrongan liberalis, sosialis, kapitalis, komunis. Yang kedua, bersedia menjalankan amanat MPRS 26 1966 larangan PKI yang berpotensi mencabut Kepres 1722 Kepres 423 Impres 223 cabut. Jadi kompensasi KPK bakal batal. Lamun ini menandatangan jadi. Yang ketiga bersedia melaksanakan undang-undang penodaan agama. Saya ingin menantang Allah, mau apa itu diharuskan ya. Nantang Allah segera tak awal 10 kali ngomong dah. Si bule. Saya hukuman. Padahal ini negara agama, negara Pancasila, undang-undangnya ayah, kunaon teh diberlakukan atau undang-undang.
maka ayat menandatangan bersedia membuat undang-undang pemeliharaan perlindungan para ahli ulama, bersedia memberikan daulat ekonomi kepada warga sampai kaino tidak berdaulat. Mana buktinya? Orang lamun beli berak pupuk harga kumaha orang kumaha itu obat-obatan semprot kumaha orang kumaha itu, terus pareno orang harganya kumaha orang kumaha itu. Berdaulat tuh punya daulat kamarana pamimpin orang. Kepikenkah harga obat yang berat di atas pare, jelas dirancang untuk memiskinkan. Tuh kacirata alam korang calon jembri korang teh maka rampok merajalela atau nubah lama lamun ulin kadinya tanya tinggal papagat dalam izin bargas ngadaguan telep. Nah iheula mah tahun 18 nya harga pakan 11.500, harga lauk 10.000 bergerak. Lamun hasil sesuai pakan, beak pakan 3 kintal menang lauk 3 kintal kan jarang-jarang kan. Biasanya sapengahna pangadeuna. Jadi lamun beak pakan 3 kintal paling lauk 1 kintal. Baheula mah kabual. Ayeuna mah boro-boro pakan 3 kintal lauk 1 kintal, lauk pakan 3 kintal lauk 3 kintal ge hancur karena harga lauk 10.000, harga pakan arina nu jual pakan teu diatur, aya harga lauk diatur. Ekonomi rakyat tidak pernah mendapat daulat. Maka disodorkan ke ulama tanda tangan siap memberikan daulat ekonomi kepada warga. Itu nunamina ijtima ulama. Nunamina sesuai kriteria fikihnya, kriteria fikih jeung namina teh realita. Kriteria fikih anu 12 nya realita. Betul. Ketika di lapangan jami berbeda-beda. Nah, tadi kan judulnya pasal apal azabun mimbain. Para kelompok berbeda, nu ka kanan, nu ka kiri, ka mana terombang-ambing. Tapi nu dolim itu teu make fikih. Miluan ka dieu teu make fikih, miluan ka dieu teu make fikih, miluan ka dieu teu make fikih, mah dolim. Siapkeun siksaan anu banget nyeri. Fawailun lil ladzina dzalamu min adzab yaumin alim. Hal yang duruna illa ayyatum sa'atu bagtata wa hum la yashurun. Ieu maranehan keur bareda pendapat teh ayeuna musuk di kudu golput di kudu gol politik anu gol politik kawarna ieu kudu kawarna ieu kan. Tuh nu ditungguan kecuali kiamat datang secara tiba-tiba di luar dugaan. Kiamat kecilana pintu nate maut. KBG nungguan maut. Partai kahiji nungguan maut, partai kedua nungguan maut, terus dukungan kahiji nungguan maut, dukungan kedua nungguan maut, dukungan ketiga nungguan maut. Lamun sesuai kriteria agama karena menjalani ibadah fardu, insya Allah salamat al akhilal yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Al akhilal kawan setia simpatisan. Para dukungan di datang kiamat mah para sehat kecuali takwa teh intisalu alhamdulillah wa tinabun nawahi ngawarok ka Allah teh na Quran hadis teh urang mah fikih itunya berdasarkan fikih nek kamana ge ieu takut di akhiratna sing syafaatan. Dari Imam Ghazali ad-dunya mazra'atul akhirah walayati mu'adinu ila bidunya al-mulku wa dinu tau aman. Dunia teh tatanen akhirat itu bisa sempurna agama kecuali ke dunia ke pemerintahan dan agama dua kembaran. Nekumaha para ahli sufi di zaman akhir dia makin milih sana golput. Datuk tasawufna nyebutkan agama dan politik itu bisa pisah. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Al-mulku wa dinu tau amani.
wadinu asluhu wal mulku harisuhu. Agama jeung kepemerintahan dua kembaran itu bisa pisah. Agama jadi pondasi, kepemerintahan jadi pelindung. Sesuatu tanpa pondasi akan hancur, sesuatu tanpa pelindung akan tersia-sia. Berapa ribu undang-undang agama nu tercabik hancur. Kawin teu bisa umur 16 tahun, makanya budak geus bobogohan. Bulan puasa jadi libur. Di Anjur mah aya perda masuk SMP baca tulis Al-Qur'an ijazah diniyah lamun teu boga ditolak di SMP di sanawiyah. Sampai 2018 hapus. Anu ngahapus dina arti mah DPR. Nu ngahapus lagi mah DPR. Jadi loba aturan Islam nu terlantar karena naon teu aya ngaberlakukeunana. Jadi ulah dipisahkeun. Kudu ngamasukkeun agama. Nah, ketika tengah masukkan agama, berarti tengah pikir siap-siap isukan pasea, ia cuci tangan, ia minta tanggung jawab. Daripada demo-demoan di akhirat, ini demo-demoan di dunia. Terus urus, kulama daholat alaiha la'anat uhtaha, kulama daholat alaiha la'anat uhtaha. Setiap arah rasuh kana neraka, sing dicarekan jeung dulurna. Dulur ormas, dulur partai, dulur paslon, saudara satu dukungan. Udah gara-gara sia dibawa-bawa aing. Yang mare beas 10 kilo ka ini menukung, ini aing jadi boga ganjaran mabok ngapeuting. Jadi boga ganjaran jina ngapeuting. Nah, kudu ajak ku maneh milih saya teh geuning anu ngijinan tempat jina. Jelema eta jadi bisa ngijinan tempat jina. Kamari 2018 hampir bobol Indonesia. Kami sama jadi saya bisa tuh. Tapi kan loba nu ngademonya terus. Tapi kami kalau banyak ayat kan, orang kalau banyak konser LGBT, apa isi laki jumlah. Karena naon ketika ditolak, ketok palu undang-undang gagal. Hayang laksana berikan wacana dan asumsi bahwa LGBT di Indonesia besar. Lamun LGBT di Indonesia besar maka layak diakui oleh undang-undang. Kumacarana ayakeun konser LGBT si Asia. Yang naon yang nembuskeun undang-undang. Ketika datang demo Menko Polhukam, siapapun yang demo kita hantam dengan TNI. Wih, Menko Polhukam ngedukung LGBT. Nomor Menko Polhukam. Menko Polhukam. Emot eta tayangan berita minta maaf negara KPKI. Tayangan anak. Kan di berita, jadi selebrita. Sahan ngajajar di kali. Presiden, Menhan, Menko Polhukam, Polri, Panglima. Hari Menhan saha? Resmi minta maaf, maka ketika disajikan tanda tangan ke ulama bisa jadi sama dengan tanda tangan. Nah di akhirat silin carekan gara-gara siap bunyi mana jadi kieu lah anak utah hatta ida daro kakullaha ketika geus kumpul kabeh geus kumpul kabeh jeung ketua konser raya di neraka teh qolat ufrohum liulahum ngaromong tah ufroh teh bawahan liulahum ka para paminggi atas robbana haulai angkoluna Gusti tah sieun atuh jadi sacar teh sieun jadi ngijin perdanya undang-undang goblok patihim adaban di paminana Gusti saya tambah lipat gandakeun siksaan lipat gandakeun Gusti ngajara wah nyala-nyala orang aneh weh dibere biasa 10 kilo daek batur mah anu teu ge teu dibere ge batur diancam teu dibere ge aman-aman wae aman sumping waranti Allah likul di wala khilaf sarwa kabeh dilipat ganda tuh
Matakan hayang balik deui ka dunya, lau annalana karotan, lamun balik deui ka dunya aing handphone diulang. Pan seueur Al-Qur'an anu orang-orang kafir di akhirat teh loba hayang balik ka dunya, hayang berlaku soleh. Teh tadi tina pemilu ge hayang balik deui teh. Usul batak hati-hati di akhirat. Tadi kan majru'atul akhiratnya pepelakan akhirat. Hari akhirat mah duanya. Dua akhirat mah aya surga aya neraka. Jadi dunia teh pepelakan akhirat. Terserah nek dipelakeun di surga, nek dipelakeun di neraka. Aya dunia teh kan lain duit. Ya, lain duit itu duit, tahta, harta, pangkat, dibawa karir teh teh dunia. Eta sadayana teh jadi pepelakan surga, nek jadi pepelakan akhirat. Orang lain anu berpakat orang ngadukung sarua eta dukungan teh jadi pelakan surga nek jadi pelakan neraka. Ini ke tanggal 14 Februari. Asup ka jero TPS atawa mundur golput terserah nek jadi pelakan surga nek jadi pelakan neraka. Golput urang mah teu miluan kayak nganti neraka juga eta. Di jero terus. Terus eta teh coblosan surga siring syafaatan jeung babaturan atau coblosan neraka jeung parasea jeung babaturan. Kalau nama abral pukul itu abas. Kalau tak TPS dan kakak. Kok beja-beja? Enggak masih beja. Dia bertahun-tahun dianggap lain agama. Maka ada ayah nemu haji, ayah bimbingan manasik haji. Oh kacau lah untuk bimbingan manasik haji. Nek jabat ayah sosialisasi, jangka pembahasan, jangka TPQ, kacau lah untuk dibahas. Tapi dia bimbingan ibadah pemilu, jadi kemana kepiki, ay kemana kepiki, masih saat ke Allah pilu. Saya di zamanun ala umati ya firuna ani ulama wal fuqaha. Bakal datang di zaman di atas zaman jelema jauh di ulama di fuqaha amalia kemana kepiki. Maka ayat kalian mubal bisa dibalayatin, ku Allah bakal dibalahian dibalahi. Anu kahiji yarfa Allah barakatan min kasbi dicabut barokah kasabna ripuh we kasabna ya gara-gara naon pemilu cuma kepikir tuluy misal itu sultan 65 jadi anu jalan teh nu dolimi maka hai mati baheula mah pemilu pikir deui nya ada terpernah make pikir tak saya nama aya duitan wah lebih parah salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihi malaikatihi. Tilu perkara. Tilu jelema nu Allah moal ngobrol, moal ngahampura, moal ngabersihkeun, moal ngalirik. Tilu jelema. Sedengkeun ulama ngabahas rahmat Allah dibagi 100. Anu hiji diturunkeun ka dunia ayeuna. Jelema saling sayang, hewan saling sayang. Soal dunia miliaran hewan di jelema saling menyayangi, bahkan ayam lintasnya kucing nyaheun ka hayam yang ke ucing jelema nyaheun ka hayam bahkan jelema nyaheun ka tumbuh-tumbuhan. Tapi babaturan di Mekah di Madinah ulang baik ditanya kalian inget ka sawah tangga berak itu anu kapalnya hayam balik nih dona kapal hati-hati hayam balik naon inget ka hayam eta teh rumah tuh biji segituna nya tepikeun ka inung anak nyeri mata dilekakan. Eta rahmat hiji dibagi-bagi. Anu 88 di poe kiamat diturunkeun ku Allah. Nu gede dosa dihampuraan. Tulutu ya tu nabi dunubi wa fatoyahu fayufarulahu. Wa tulutu ya tu nabi dunubi wa fatoyahu. Tapi tetap wajadi wa jalali. La ja'atu man ahla sholih. Bihadatu kama kadabatu. Adhirhum jannah. Ta surga. Paneta mau gede dosa teh ibadah. Kunaon ka surgana birahmati rahmat. Tapi nu tilu ieu moal. Mana nu kahiji rajulun ala padimain yarno miliki sabil. Lalaki nu boga cai paleuleui ngahalangan pikeun nyanyabaan nu beukeun. Moal dihampura poe kiamat Allah. Nu kadua rajulun baya hasil akan ba'da asrin bayaqulu ahudra kada wa kada. Bisa dituhu bahwa geurudan jelema anu tuker barang tuluy supah urang mah barang urak ieu tadi urang nyepat ieu demi Allah nage dipercaya padahal bohong
bohong. Ini sebenarnya mang barangnya 100 300 ih, nah mang si anu kami 110. Ari ibu meser naon? Bodek. Oh bodek, ngomong bodek mah 150. Tinggal ieu mah tuh naon Goldi 300. Pada mati diganti merekna. Bodek diganti mati di Goldi 300. Bohong kan? Allah mah ngagrik. Poe kiamat masukkeun barang dagangan. Nya nu masukkeun barang dagangan moal hampura. Nu katilu rajulun baya al-imam lam yubai dari dunia. Jelema bayaat beat bahasa fikih pemilihan bahasa pemilu. Jelema milih pemimpin itu milih kecuali karena duit. Nah, karena harganya. Jadi milih kalinya teh karena pamerekna. Kan teu merah tuh milih Allah mangangkul apa jaman. Tinggali ancur-ancuran negara, ekonomi ancur, budaya ancur, pendidikan ancur. Terus orang pejabat gara-gara memilih karena duit. Karena saat kubur nasorana, karena injuran itu mahal. Anak itu suka pakai tolong anak PKI menang jadi bebas. Anak itu orang itu mau orang itu pakai tolong mau. Anak itu lalu sampai kamalutan ke PKI tanggung jawab. Bapaknya tulis mau, anu milunya dosa. Pantas sama Allah mengahampura. Jadi efeknya diancam-ancam di agama ini perlu jelas agama. Tentukan mekanisme. Jelas saya di kiai. Mau namanya agama di kiai. Kiai itu mana? Hanya apa loh? Dan bab ekonomi kita paling kabehna. Ilmu mah bagi-bagi. Aya bidangina bab ubudiyah we sama lamun ditanyakeun bab syirkah, bab rohnun teu nyahuan. Entong nanyakeun ka dia. Kan kapungkur tahun 1927 muncul undang-undang persyaratan pesantren. Aya bukuna kakantuntun ati disimpan ku pun lancetnya Ki Haji Abbas aya di Kepresidenan Belanda. Jadi tahun 18 Belanda pertama ngabentuk Kementerian Agama bertugas untuk mengawasi pondok pesantren. Tahun 1922 muncul persyaratan izin pesantren. Jadi pesantren anu beroperasi ngaji teh kudu aya izin, kudu boga surat naon sertifikat misalnya namanya. Maka pun berlaku ke Belanda di Kepresidenan sampai tahun 27 muncul persyaratan izin. Mana pesantren bisa mendapatkan sertifikat izin mengajar bila mana tidak mengajarkan 6 mata pelajaran. 1 Quran, 2 hadis, 3 tauhid, 4 sejarah, 5 siasat. Kagenep fakfak. Maka kitab siasat itu dikenal karena disita terus. Gitu. Ayat fikih umum mah intinya ekonomi ayah, mengahaji ayah, ibadah ayah, politik ayah, satu mungkin. Tapi sabra ayah. Ngan bahasana sana siasat, bahasana nasul imam, babul kodok, bahasana. Dan dunia sains ekonomi, bahasana babul muamalah. Itu aja bahasa. Ayah khusus fikih hukum ibadah bersama. Ayah khusus muamalah hukum mana kitab Iqtisadiyah. Ayah khusus imamah hukum seperti ahkamus sultaniyah, kitab siasat. Ini masing-masing pelajar belajar. Nah, orang teh kadang harus kamu membidangi gitu. Nah, itu hilang lami dan kan memang pasti sesat. Nah, lamun orang teh disuarakeun ti ayeuna bahwa ieu agama, isu pake itu anak itu rek sanu kenal. Ayeuna karek tahap sosialisasi dikenakeun bahwa ieu agama, istilahna sami agama. Berhasil ayeuna alhamdulillah, untuk berhasil ayeuna anak itu orang nuluykeun. Tah eta teh pengetahuan ieu teh mawaridul ilahiyah sret kana hate. Nu tadina berpikir bebas tak bahaya agama. Akhirnya jadi alus akhlak di bidang pemilu. Husnul amal minatayyiz amal teh lain salat hukum, Pak. Sholat, zakat, puasa, haji, rumah tangga, kaan, pamajin, kabaraya, jual beli, ijab kabul, pinjam meminjam, syirkah, join. Tadi ini ayat bab naon, join eta naon, musyakohnya, join mun ayeuna mah makarotnya, urang mah, saya tak cuma aturanana,
Bisa alus tergantung hatena, dagangan alus tergantung hatena, termasuk pemilu alus tergantung hatena. Hate tergantung ilmu. Mawaridul ilahiyah teh turun ti Allah ka urang teh, urang mah ilmu lewat ti Allah teh mana lewat guru urang, guru Kanjeng Rasul ka Jibril Gusti Allah. Aya memang anu langsung ti Allah, serat teu melalui guru, teu melalui kitab aya ujangan garang. Itu mau wali kutub atuh. Enggak, eta mau ketua wali mau cabut wali jalani bisa mungkin. Ada wali-wali biasa-biasa melewat kitab, lewat guru, nah eta ti Allah sami. Jantan ma'ariful ilahiyah itu dimaksud ke orang sufi kita pikir. Tinggal dia sabila mutadi. Ma'ariful ilahiyah nugelan di orang sufi kami jami pembelajar kitab-kitab fikih standar guru-guru fikih. Baru anu langsung kiriman mah ilmu mauhubah itu jadi anu tas mengamalkan jadi jurukan itu kacacat ku fikih aya sholatna teu kacawat bacaanna rukuk sujud teu kacawat dagangna teu kacawat ka anak pamajikan teu kacawat termasuk dina bernegara teu kacawat ku fikih kakarek turun ilmu anu rahasia anu tanpa guru namanya eta ma'ariful ilahiyah anu tanpa guru namanya ilmu laduni. Tapi kami tahap dasar mah orang baik akhlak teh, dan baik akhlak ayeuna supaya hate alus teh ku ilmu dohir kieu bae. Ma'ariful ilahiyah teh. Tadi kan jadi di sufi mah ku istilah ketika di gua panjang lebarnya, tapi lamun anggota sufi cukup ma'ariful ilahiyah teh paham kan ya maksudnya. Teu di gua panjang lebar contoh singkat langsung. Tadi itu sana tiba 4 baris. Lamun dia ditulis bio bisa 10 halaman. Tapi lamun anu hadirna orang tasawuf kumpul, ya bener di lembaga cukup. Itu contoh-contoh ma'ariful ilahiyah. Bagusna amal perbuatan tergantung bagusna hati. Bagusna hati tergantung ilmu yang didapat. Rumah tangga ngadi di pamajikan teu bener berarti goreng amal hate ilmu na teu apaleun yang rumah tangga teu apaleun kan gitu. Pamajikan yang make baju lekbong sesuai baju lebaran cenah beli ke goreng amal teh goreng hate diturunkeun oleh pamajikan berarti teu karena Allah kawinna karena bogoh. Lalu karena Allah masih ada kekukung Allah, bisa ngabogoh mah yang nutupin ke pamajikan. Sampai kagoreng hati gitu, kebukan ilmu. Yang rumah tangga atau betul, jadi kuncinya saya di ilmu. Ya, ia ma'ariful ilahiyah. Ya jelas target tasawuf teh anu kena dipidamel jelas. Kami teh jelaskeun euy ngaji tasawuf rata-rata lain jadi. Naon nu kudu digawe? Jelas. Lantaran tasawuf jadi lamunan, karo mata kasaktian. Anu tadi akhlak goreng setelah mendapati ilmu harus berubah. Saya naik berubah teh, naik perubahan teh diancam di patok jabatan. Tapi jadi wani wah, kayak wae mah Allah nu ngatur, mau eta maju ngorana. Maju teh teu toli, karena teu ditingali anu Allah. Bot oh aing di pocot kumaha rezeki milik ku Allah, pokona mah aing mah berubah. Maju. Kita datang ma'ariful ilahiyah itu kan tadi bahwa itu agama, bahwa itu bakal dituntut di akhirat. Gonjangan di hati tergantung kuat lemahna dina wirid. Paham, tapi lemah, berarti bisikan setan anu kuat. Jangan memperkuat aku wirid. Kan itu pegawai teteh. Makan kamu itu dipaham. Ada kedasan sareng bapak tuh, wirid, gitu. Hati kita tenang. Gitu. Wah, hobi bohar, mencari waktu jadi aling-aling. Sadir dan sawangnya hasil Allah bukan 20 tahun tuh, tapi bahar. Hasbunallah wa ni'mal wakil 25.000 tiap bulan kan tetes 20 tahun. Kamu 20 tahun tahun 18. 20 tahun itu pernah direm.
hiji bahar 20 sadinten hiji nasi sami gitu suruh pikir tegapnya tegap Imam besar singkat satu buku wiridna 2 jilid sami kieu tah bisa al-munajat sami kieu terus majmu'atul awrad Imam besar sami kieu 2 jilid wong soal hiji baca bisa itu kesat kita amalkan ke imam besar tapi sadijinten nama mata dohir caca dohir mah ibe sareng kitab menteri ibadah isa teh sareng mulai tahu tadi teh kita suku baik tiba kita itu deui tapi wiridna kapake kita nyerahkeun diri ke penyara di tanda tangan aja dulu nanti keluar kita bikin aturan abi tamrin ngalongok ke imam besar penjara jadi hoyong tanda tangan kerjasama karena maaf KPKI kerjasama ulah demo kerjasama ya Allah abi tamrin teh ku para tentara polisi di penjara tolong bujuk Habib Rizik supaya mau kerjasama menandatangani tanda tangan aja biar kita keluar. Abi demi Allah, anak istri anak dijadikan sandera untuk tanda tangan, anak gak bakal tanda tangan. Yang penting keluar dulu. Kalau kita udah keluar, kita bisa susun strategi. Abi itu setan. Mati itu sekejap. Bagaimana kalau saya setelah tanda tangan nggak sempat bikin strategi datang mati? Iya, ma'ariful ilahiyah. Ma'ariful ilahiyah teteh, wongku iya mah. Kan itu tina ilmu. Bapak mati sekejap kan tina ilmu. Ma'ariful ilahiyah. Akhirnya kan perilakunya baik. Ketika ilmu diiringi wirid teguh pendirian dan kan ilmu lemah wirid mosok jadi halo tas kada dikondisikan 5 keterangan agama hiji larangan cari muka bin gaul akram 2 tetap harus menghormati 3 harus ikut membantu dan mendukung dengan menegur dan meluruskan 4 kudu menerima sahal jadi kudu menerima wayahna 5 ketat orang dina saat pergantian jadi di tanggal 14 nih teh kantukeun orang naik asup ka surga naik asup ka neraka ngan teu apal kan urang mah teu apal lamun mekanisme agama nama mas kriteria pemimpin 12 kriteria DPR salapan dan ayat bikin ayat DPR salapan orang bisa apa-apa aja suntin ke alumni fotokopiana fotokopi banyak biasa dibagi nah ketika terapna di lapangan eta ijtihad kriteria salapan kita saha sih calonnya mana aya ijtihad ijtihad mah lamun mumpuni karena ilmu ijtihadna salah nage masih diberi pahala tapi lamun anu teu mumpuni karena ijtihad bener nage dosa orang-orang mumpuni teu karena ijtihad nunjuk calon itu sarana kumaha takwil takwil mutuskeun golput lain teu layak mutuskeun milih teu layak takwil kan apa lu mana ka ulama nu selektif mana ulama sampai ka ijtima mulai mah teu ijtima wah ya cuma orang ijtima di mana tempatnya tanggal sabaraha poe naon ijtima hanya terjadi 1 kali di Sentul oh ya di anu lain ijtima tambah kumpul bareng ari ijtima mah nyamakeun persepsi anjeun meunang tina kitab naon ieu tina kitab naon disamikeun disamikeun terus disamikeun ieu layana kitab di lapangan aya di saha teu jelas sorotul perjanjian tadi teh 13 perjanjian mana nu wani nanda tangan eta nu cocok jeung kriteria
alot sampai 7 hari kan. Kayak batur mah timbang 4 jam kumpul bareng siap kebelah dinas siap ya. Kita malah istimewa apa begitu mah. Jelas di ulama kehati-hatian di ketelitian layak kurang menyembuhkan ini. Namun hayang jadi pepelakan surga. Ari jam nak jam daerah Bogor nak mana? Jam provinsi Jawa Barat ka mana? Ayo di mah hewe orang Bogor kan. Cianjur geus beres. 3 minggu disimpurin kumpul-kumpul ulama. Jam menentukan Jawa Barat jeung Cianjur. Da urang imung Cilaka, mah khoba imung anu musyawaratin. Maru di jelema tina musyawarah. Pernah teh dicari musyawarah. Masing-masing. Masuk di tewak meong cenah pas sorangan-sorangan. Alhamdulillah kita mah tes beres. Kumpulan pertama kaping sabaraha? Ya, pertengahan Januari 200 ulama disuntik alhamdulillah nyusun kriteria fikih. Atas nyusun kriteria fikih, kumpulan kedua musyawarah. Iya, jalannya aya di mana? Aya di nomor mana? Musyawarah. Sanu apal ka bapak anu sanu dikaji pertimbangan realita. Selesai. Satu pikiran, Pak Anu panggil, cuma orang mau datang tadi itu panggil, Bapak siap didukung kami, siap, sanggup mendatangi perjanjian, ini syarat perjanjian, sanggup, sodorakan perjanjian, tanda tangan, tik tadinya, lamun salah bisa negor berjamaah, ini pimpinan orang berpilih teh, ngabring di demo, lamun sorak ambilina bisa ngabring demo mah. Ngomong ke provinsi mah hese gabung di orang provinsi gak ada kaitan di provinsi deh di pusat kena aya channel di pusat orang mereka satu saka gaduh di channel di pusat lamun eta nyimpang mun negorna teh gaduh bahaya namamu hayang salamet para sahabat sadayana cenah sakitunya ieu kajian aktual teh di waktosna tadi oge pan minggu geuring aya bimbingan manasik haji tapi bimbingan ibadah penyuluh teh aya karena teh dianggap ibadah namanya dibuka aja nanya dibuka kitab nama di alumni dia nu nyetak teh kapungkur da 4 halamannya eta orang terus nami kitabna gitu biasa nyuhunkeun fotokopian anu maksud kitu nya upami henteu nyuhunkeun lah PDF kanu etana tah alumni PDF aya digambarkeun. Para sahabat sadayana Al-Fatihah kangge wagi urang sadayana sadayan ngumpul Muslim Palestina mudah-mudahan engal merdeka anu malebar engal di sabut ku Allah Subhanahu wa taala kana malebarna engal dibebaskeun. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.